Nah, ari indung Bapak kuring sareng Sakang Sanjaya teh masih aya dina kieuna. Atanapi kumaha, atanapi tos tilar dunia. Sabab abdi ti alit oge pan ku aki teh teu dipasihan terang. Di mana indung Bapak urang teh ayana? Heug aya mah hidup duaan teh geus waktuna. Nyaho ngeunaan indung Bapak. Heug ku aki dek dicaritakeun sakabehna ayeuna mah. Tah kieu caritana teh. Harita Sanjaya jeung Marwan ngabandungan sakabehna guaran Aki Wiranta. Harita di hiji pelemburan aya jalma nu katelahna jalma jeung pamajikanana anu katelahna Asti. Anu mana eta jalma teh dijieun pupuhu eta pelemburan. Harita jalma keur galuntreng ngobrol jeung pangeusi eta lembur katut pamajikanana di imahna. Harita aya salah sahiji urang jalma anu beungeutna pikasieun anu katelahna Wiragati jeung anak buahna nu katelah si Sambas. Harita Wiragati keur cumarita ka jalma. Cai heula Kang. Heula Kang. Jadi kieu Kang Jama. Kuring saacan cumarita teh rek minta lapar satujuan ti Kang Jama. Nah, rek cumarita naon anjeun teh Kang Wira? Sok coba jelaskeun atuh. Jadi kieu kuring jeung si Samas teh rek ngayakeun hiji kagiatan. Nu mana kagiatan eta teh nunjukkeun ajeun wawasan sewang-sewangan. Jadi maksud Kang Wira teh bade ngayakeun sayembara gitu. Tah kitu Asti. Eta geuning ngarti kana karep jeung kapamangsudan kuring teh. Naon kasoran Kang Wira neme? Sata acana abdi haturkeun ninggalin anu di pamri. Sata acana abdi jeung widina. Karena ieu pangoyong Kang Wira. Ampun. Naon pangnatanya tujuan teh Jama? Naon Kang jadi tangga kami kita coba jelaskeun ka kuring. Tah jadi kieu Kang Wira sareng Kang Sambas pangna kuring teh nya tujuan teh sabab ku sabab bakal ngayakeun pacobregan di ieu pelumuran teh anu mana bakal ngayakeun pacobregan di ieu lembur apaan di lembur urang teh di mana lamun aya diayakeun hiji kagiatan sama dia kieu berenang bakal ayakna jalma anu rasa aing ka agama kuring mah diulahkeun eta teh. Mohon laras tah kitu anu sakumaha disautkeun Kang Jamal. Abdi nya tujuan kana cariosan Kang Nyambar teh.
Saperluna urang kedah ngayakeun kagiatan saperti kitu teh. Sok inggis ngadatangkeun anu henteu dipikahayang. Memang maneh teh pupuhu di ieu lembur. Tapi naha setiap orang hayang aya kegiatan maneh sok nyarek wae. Aing teu genah ku maneh jeung ku pamajikan maneh teh. Bener tah kitu Prawira. Nah geuleuh naon cenah Cik Asti jeung si Jama teh kakuring duaan teh. Sanes kitu Kang Sambas atuh Kang Wira. Jadi kumaha ieu karep pamaksudan kuring teh Jama? Arikeun kuring mah Kang masih tetep dina pamadagan anu tadi. Wah, Jama maneh geus nolak kana pamaksudan aing. Dos, enak orang keluar jeung aing. Urang selesaikan secara jantan jeung aing. Naha Kang Wira sareng Kang Sambas make teu narima kana carisan salaki kuring. Kuring heran ku Kang Wira, bet naha sok nyieun permasalahan wae tibah lagi jeung Kang Jama. Naha kumaha? Teu suka pedah Kang Jama dijieunkeun pupuh di ieu lembur apa kumaha? Casti, tong kamana karep eta cerita teh. Memang ieu caritaan kuring teh bener, Pak. Daleng si Asti. Aing teu ngabenerkeun eta kana tuduhan maneh. Nah, haja tadi kitu eta nyarita teh Kang Wira. Lalu masa kana omongan kuring? Naon maksud Kang Wira nembe? Jeung dek ngalakukeun tindakan ka pamajikan kuring. Kuring teu narima saeutik oge. Lamun nya maneh teu narima, geus urang adu jajaten jeung aing. Kalau Kang, tong dibarengan ku nafsu ieu, maha eueuh deui jalan anu keur mereskeun ieu permasalahan. Maneh saja mah. Ayeuna mah ku aing didagoa di pakarangan imah. Ayo Samas. Jama antepkeun we Kang. Entong ngalayanan jelema nu kararitu sapararubuh. Pasti Akang memang teu miharep kana ieu permasalahan teh. Tapi lamun diantep wae eta Wiragati jeung nu sejen. Sok inggis ngabalerang kana pangeusi ieu lembur. Sok inggis ngajadikeun kaributan anu teu parugu. Akang teh pan salaku pupuh ieu lembur. Tiraktu Akang terek ngantep. Memang Kang, memang leres kasauran Akang nembe. Tapi abi mah sok inggis Akang teh kumaha orang. Abi teu miharep Kang. Sing karunya ka budak urang duaan masih aralik kene. Woi Jama. Lamun nya maneh kawan sok tarung jeung aing. Awas Jama. Geus ayeuna mah pasti Akang teh keluar heula. Ngan Akang aya tepikeun ka Asti. Nah naon kitu Kang? Bawa budak ka imah Aki Wikarta. Jalan tukang bari caritakeun sakabehna ka Aki Wikarta. Bisi Akang teu bisa nungkulan Wiragati jeung anu sejena. Nuhun Kang Jama, Akang kedah hati-hati dina ngayunan Wiragati. Insya Allah Asti tong salempang. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam. Yap, kejero. Lagi, Alhamdulillah Aki. yang cager. Aya naon hidak tanyi urung rusuhan datang ka dieu. Iya Aki.
kitunya eta teh. Memang nyi tiba heula Eta nu ngaran Wiragati nganyeun onar jeung kaributan di lemburan. Beres atuh tah kitu. Tapi atuh kumaha ayeuna kaayaan salaki kuring teh? Sok indis kumaha onang hariwang. Keun bae nyi. Tong dijieun hariwang. Keun bae. Salaki hidepan geus boga bekal meureun bekal ilmu. Di Aki Wiranta balad kuring. Keun. Sok we ayeuna mah ka itu barudak sarekeun heula mending oge. Sok. sok tunya sok Namanya lila si Jama si kawani pisan. Datang oge gedinya ujungna. Kang Wira bisi anjeun panasaran mah tungguan we itu. Heeh sok ku aing didagoan ke di pasir. Waalaikumsalam. Siap ka dieu ka jero. Tah yang salah hidup terus aya ka dieu Mun aki. Cai heula kan? Sok ka cai heula. Ya naon deui atuh hidup teh. Jeung si Wira teh meuni asa bosen kuring mah ngadengen lagi. Biasa we Ki. Nuhun Aki. Tos kersa kedatangan ku pamajikan. Da panginten Aki ge tos terang. Ti asti. Sok we ayeuna mah geus beres. Kuring lain ngusir ngajurung laku ya. sok ayeuna mah ka ditu Bisi si Wiragati datang deui tuluy ngacak-ngacak imah hidup sok ayeuna mah ka itu. Muhun Aki atuh ku kituna abi teh dongkapna ka dieu teh anu mana sanes bade ngajemput pamajikan tapi abi bade nitip nyaeta sok sieun Wiragati teh datang deui anu sakumaha anu tos dicarioskeun nembe ku Aki. heukeun bae jang Kuring ridho ngan meureunan wayahna asti jeung barudak mikeun meh lagi dieu teh. Ya, Abi pamit Ki. hei.
gede kawani oge gini mana jama. Hampura Kang, sebenarnya kuring teu miharap supaya anak ieu teh. Jika nu hayang ngasan peup aing sama jama. Cicing. Ku dewek we sorangan nu kieu patut mah. Saya nama tong dilobakeun cumarita lah. Ngater we kayaknya. Aing can ngaku eleh jama.